Geus kos gitu. Jadi eueuh hidmatan mah atuh moal jadi-jadi wali. Lantaran naon? Henteu bisa di diri urang ngatur urang teh aing teu takabur tah henteu, coba dititah ku guru. Tah bersiam. Tah gali. Lamun urang boga rasa, "Bu, aing diteu kitu." Can jadi. Kuduna geus endek ka Allah padahal mah, tapi diukur ku guru heula. Hidbak teh tak ka guru lamun geus ku guru geus luluh jasa titah kieu daek titah kitu daek kieu kitu. Guru ge nitahna teh geus macem-macem bae geus nu aneh-aneh bae. Nu aneh-aneh teh anu urang anu di luar pemikiran urang nitahna. Tajieun sumur Gus sia tah. Geus dijieun sumur. Salah teh sia, kurang gede. Gedean deui. Gede teuing pindah sia moal anggeus-anggeus. Sebab lah henteu dimaksud sumurna henteu dimaksud, nu dimaksudna ieu ngaabdikeun diri, ngahambakeun diri. Endek dibilukeunna mah ka Gusti Allah. Ai urang mah lain yen sumur beneran. Aju ka ditu najat pam napang neangankeun ku sia. Ulah jat pam satelit. Eueuh duitna neangan atuh sia. Tuh. Kitu tah. Aja dipake sia na maulah milu mandinya aing bae. Tah mah Firaun tah mah kos kitu mah. Di luar lain maksud dunia mah lain. Mun nyeun empang teh dimaksud empangna, nyeun sumur teh dimaksud sumurna. Lempang sia ti dieu ka Banten, balik deui ka dieu ulah make sendal. Pijeun teh sendal sia, pijeun ulah make sendal. Geus. Engke lamun lempang bae teh make sendal di jalan meuli sendal, kanyawan tah ku guru. Kanyawan tah guru tarekat mah lantaran ngisusul kanyawan ke balik deui ka dieu, dicarekan. Sia, kita ulah make sendal meuli goblok sia. Cik aya Mamat nyaho ti mana? Lah, suruh ngomong naon sia. Balik deui sia ka ditu. Balik deui. Teu dimaksud kitu na teh. Jadi naon ya sadar sapan urang mah ye ku ari teu bisa sadar. Henteu bisa sadar salat bege salat. Urang mah henteu sadar bahwa urang keur salat. Jadi berarti kumaha? Fokus. Da ieu ge pantengkeun ka Gusti Allah. Dibere urang teh eta bag-bagan muraqabah teh. Ieu keningkat ieu sok rasakeun geura. Rasa hidmatna ka guru sok ladenkeun awak urang ka guru. Satungtung guru encan tah eureun terus ngaladen ka guru. Andai kata kita ulah salat ke ku guru berani. Kos kitu bae kita ulah salat ke berani bae. Dumantak Muhammadiyah mah tah cenah ajaran mikung tah mah kos kitu mah. Cek Muhammadiyah cek Persis ieu mah keur carita moal aya nu itah eureun salat. Moal aya ngan paling ge kieu engke guru tarekat teh begitu rek berjamaah sih bola berjamaah. Ulah ti itu bae gawean. Mas gawean. Ke ditingali jam 2. Kadinya deui ngana teh. Begitu banana rek bebeja ulah ka salat. Cuma tah eta bae pager bereskeun heula. Sering geus mepet jasa ye jam 2. Set jam 3, jam 2:30 kadinya. Ya geus heula ieu. Urang geus empot-empotan bae kaburu moal salat. Aduh. Teu dicoba bae tah ku guru teh. Kira-kira bangsa 10 menit deh. Geran salat sia kitu. Amo. Mungkin orang lah sakalian mah ke jeung asar. Jadi guru teh kos kitu teh. Pokona mah nyeri hate we urang lamun guru boga guru tarekat teh nyeri hate jasa. Jelaskeun bahwa wal narji ila ma kunna bisadadihi minal isyarah. Urang babalik deui gerakana pembahasan nu urang kuari keur nyorang kana pembahasanana nyaeta tina isyarah-isyarah. Dina bahasa jurumiyah horenganan bisa dipakai isyarah kana ilmu hakikat. Amerika karak nyaritakeun bab doang yakni babul hal al-halu huwal ismul mansubul mufassirul imam bahama minal hayat. Kos kitu mah pengajian budak karak mondok mah ja Zaidun rokiban rokibul farasa musarrajan lagi itu Abdullah rokiban wa mas bazalika trek geus sakitu beres. Orok bawa gaji kos gitu. Dia mah gera al-halu huwal ismu. Ternyata isyarahna hal eta al-wasul fadlah sifat anu fadlah. Nu mentak disebut fadlah lantaran sifat
eta mah pamere ti Gusti Allah jeung malulu kurnia lil muridin as-sairin bagi jelema anu ngarepkeun usul ka Allah nyukruk jalur mapai tapat para salafus sholihin anu ku Gusti Allah ditaekeun min halin ila halin wa min maqamin ila maqamin lain nang urang nang Allah naekeun urang mah teu daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu leumpang urang moal diangkat jadi wali urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali sebab naon sebab aya ikhtiar satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan guguli bedan non gitu ngaranna bubulik bekan dina syariat bae pan urang naik tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar teu bisa urang ngaleungitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngaleungitkeun ikhtiar jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah bae urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar urang teh weuna naonan mun kurang diamati mangan teu meunang langsung notog urang ninggalkeun ikhtiar urang balik ngaji di dieu tek bae datang ka imah ka bulan tapan teu muka warung lah sajan muka warung ga ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae terus kumaha Allah bae pun jadi kieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu wah sana lain deui ka atuh geura dahar lah sanajan dahar ga ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah geus moal dahar-dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu ka dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu beas pasrahkeun ka Allah bae je pan jadi kieu ye wah tah lain kitu metakeunana lain kitu jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna nu lain hakna kudu dipicen awal neuk micen ikhtiar nafsu aya urang contoh nafsu dahar nafsu nginum nafsu sare eta teh kapan kudu dibere kudu dicumponan hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna atuh bikeun atil haqqa kulladzi haqqin bere kulladzi haqqin haqqah urang ieu lapar aya hak lapar dahar nafsu dahar cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna ceuk syariat bae sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta ceuk syariat heula cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanana sesenangan dahar tuh sia de urang hayang nginum dahaga lah ulah nginum cenah eta saupa tuh modar sia ngelel bisa di dinya hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kullah haqqin lihaqah hok geura bikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istima'na tamatuna ta eta nu ulahna jadi aya dua setiap urang dahar aya dua didinya aya hak dahar aya sesenangan nginum aya hak nginum aya sesenangan pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana pamajikan aya hak pamajikan urang teh biologi pan urang teh atuh ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot nah eta teh kabogaan hak ngan eta sesenangan leuleuyihna nu teu meunang mantak diatur adab-adabna jadi lain berarti nafsu lain dieueuhkeun dibunuh teu meunang diatur nafsu teh
mantap supaya orang barida harga inget baik ka Gusti Allah hiji ulah sesenangan dina daharna ulah enakan dina daharna ieu mah nyumponan hak dahar awak mun henteu make sangu nisbat di Indonesia leles niatan jang ibadah pikih keneh tapi wari praktekna melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget baik ka Gusti Allah urangna ti Allah ku Allah ka Allah inilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat eta teh rumus tasawuf eta dipake kutang korak Golkar eta rumus tasawuf eta dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat teh podol sero ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah tah kos kitu terus urang emang teu ngomong eta sangu ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dahar kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen sakira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubah ieu urusanana kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atuh lah tah ngomong setiap urang dahar teh ta sangu ngagerokeun urang lauk ngagerokeun urang nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureureuyan lain cak sangu cak lauk cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa nah teh eta urang kos kikituan kos tak eta teh ngaranna hal itu jadi hal nyaritakeun hal berangkat urang tina dahar aya hal mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal wasful fadlah nu tadina mah biasa ku ari mah ku Gusti Allah ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa tina hiji makom kana makom nu lain biasa mulai urang tina dahar tina nginung tina pake tina sare terus sare lamun henteu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun sanggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus cukup bae ngampar di handap mantap ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae keur ngaji ge hees bae nyaho tarekat nyaho ahli setan teman eta kos kitu lantaran izin ka Gusti Allah isin urang neuleuh spring bed neuleuh kasur terlalu mewah inget urang ka kuburan di kuburan mah eueuh ampar-ampar acan teu pantes jeung teu layak awak urang can boga makom can boga darajat monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang memuji ka awak urang urang teh terlalu menghormat awak urang ngajauhan urang jeung Gusti Allah urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bahasa Gusti Allah aing mah deket bae adapun sia ka aing terserah sia setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang na ieu teh makin jauh urang begitu urang deuk make sapatu deuk make sendal teh layak asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad aing mah pan kiai eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah begitu urang deuk make baju itu pantes urang mah pan mulya masa DPR make baju na kos gitu batik dong woi itu pantes atuh make batik mah eta lah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah datang ke mana urang menghargai diri urang di dinya lah letak makom ngajauhan urang ka Gusti Allah nuantak ai satung can bisa macan bisa eta ngajauhan urang make samarenda secara lahiriah mah beuh mantep jasa horeng secara batiniah mah ngajauhan urang ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara samarenda jauh urang jeung Gusti Allah sebab naon urang kurang menghargai Gusti Allah menghargai ka diri urang di pakaian samarenda abeh mecis sabaraya hargana baju ieu mah 100.000 aya ieu mah 300.000 beda kok beda
gimana dipakai ngeunaheun mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mun makan nu 300.000 hiji mah leuleus kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna tah aya bahasa dideuleuna karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah berarti kan urang menghargai diri urang jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus eta teh ceuk zahir kos kitu batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah kehalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang ka urang menghargai urang jadi supaya urang teh hargaan cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang semakin teu di mahal-mahal awak urang semakin deket urang jeung Gusti Allah semakin teu di mahal-mahal semakin deket semakin deket jasa geus teu dianggap awak urang deket jasa nu mantak urang teh ngahiji jeung Gusti Allah ngahiji teh bahasa teh teu meunang kurang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu meunang aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk pan Gusti mah kholik masa makhluk jeung kholik kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis nah dek dibawa ka dia sasar sia guru mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar teu meunang teh urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe can nyaho jeung can boga perasaan teu meunang lamun lain dina keur ngaji kitabna temenang ngahaja-haja urang ceramah muludan carita syariat muludan eprak nyaritakeun manunggaling saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu walaupun dia ada di Cikupa tetap perasaan menyatu tidak bisa dipisahkan janji sehidup semati gombal teteh bohong teh eta kan perasaan eta tah kuari di ka Gusti Allah keun eta mah kan kasih sarwiti tah kos kitu mah kuari di ka Allah keun rasa ngahiji jeung Gusti Allah manunggal berarti endeu kumaha ngomongna mantak bahasana wahdatil wujud sasar lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud teh lamun ku urang endek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah jasana jan kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan nu mantak ngabahasakeun tarekat di anu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun tarekat bahaya cilaka sia saha guruna kuari batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah tarekat tamat cenah sabaraha saminggu di sakaliguskeun bae lah di fotokopi eta na ge je tarekat si kos kitu tah mah ngaji amil kos kitu mah atau surat undang teu bisa tarekat bajalin kos ditata supaya leungit perasaan sorangan mantap kudu boga guru na teh anu paham hawa nafsu geus ieu nafsuna dina pakaian guru nyahoeun pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian ieu nafsuna nafsu daharna nu kudu diucutan supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru teh kos kitu ieu mah nundutan bae keur ngaji ge nah iya ya sia mah geus naek cek guruna aing ge sok nundutan bae berarti geus turun ka sia ieu kuari nah eta kos kitu tah ieu keur carita gambaran-gambaran bae jadi lain sambarangan noregat nah eta teh keur carita hal ndek menempuh beda cek di dieu al halu teh hal teh wal ismu teh al wasul fadlah li adahu muhabatun tak eta teh pameret ti Gusti Allah nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat atuh urangna ge dibere nu teu berangkat mah teu dibere aya ge jarang disebut murad teh jarang ya tetep murid henteu 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah tetep murid lantaran naon hesen mantak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya nama datang diangkat bae kan ku Gusti Allah diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali hese nya deuk ti mana mimitianana hese tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu tak kudu dileureula nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu
lain sakadar hak make pakaian, pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna ta eta anu bakal jadi siksa. Laksi lain maksudnya disiksa heulanan sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah, kahalangan ku bagusna. Lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus. Ta eta kos kitu ta eta piceundan heula. Beda jeung kieu. Lamun kitu mah nyana mah teu hayangan boga anu bagus. Lain deui. Lain deui sebab jana mah pan teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore. Ya mah pang makekeun bae tah misalna bib ka bib rozak. Ternyata jore. Ya mah kiai pang makekeun bae abdi mah hayang bil berkah bae. Oh geus atuh geus. Teu nanyakeun sabaraha, teu nanyakeun kumaha geus dipake bae teu jauheun dirinya bahwa eta teh bagus. Atawa ieu mah emang aya ge nu bagus. Ah henteu naon teu hayang bagus teh. Ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab. Beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah apa kos kitu mah urang boga kendaraanana jore kuari ngahaja ieu mangamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur darajatna geus teretang ka luhur tangkal kalapa ieu wasa ragag bisa ieu asana ieu teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh kos kitu mah minimal Fortuner. Eta ngamulyakeun diri urang, ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh tah jeung Gusti Allah. Jauh tah jeung Gusti Allah. Geus boga Fortuner teh, je teu bagus yo mendingan Polpo. Bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang. Insyaallah ngagideugna hebat dasar. Lamun aya gejlugan teh nyoy. Pan aya mobil nu di mah urang mah beuh hulu ka luhur du. Ngancul ka luhur. Aya teh mah kadeu lain di nyoy. Ya kumaha harga atuh naon ge. Nah, berarti kan orang mending meuli Polpo bae menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunanan aya bangsa sekitar samarhalah mah. Tidak Fortuner ka Polpo, wow tabati masri ka magrib teh. Jauh. Beda jeung kieu. Dia mah pang makekeun bae cenah kiai kula boga bilik. Ih, manya ge hayang saudara. Ih. Teh babil barokah bae cenah kula mah ieu teh mere teh pang makekeun ku kiai parenti ngaji, parenti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya. Masalah henteu dihayangan ku urang. Henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza Kijang Fortuner jeung Polpo akur bae masalah tadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang tadi dia bulak-biluk da ieu hal ieu siga da ieu satungtung urang menghargai diri urang harga Gusti Allah di diri urang kurang ku penghargaan urang ka diri urang kumaha teh sih ngomongnya kan gitu eta lah nu ngajauhkeun hijab eta ikeur carita di kendaraan carita di pakaian carita di dahar urang naik mobil lapar ya beuteung geus aya hak tah hak kudu dicumponan ye yuk tadi dia baik warteg mah tuh kunaon emang atuh teu pantes urang mah luhur derajat ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah mun diomong ulah di warteg atuh warung Tegal beres tah mah tuh tetangga aing ge aya urang Brebes orang Tegal ulah mana tuh teh lah kurang bagus sama restoran anak kos gitu deuk dahar dengan restoran nu bagus emang nu deuk diasupkeun kursi emang nu diasupkeun meja kan sangu nu diasupkeun lagi tah menghargai urang ka diri urang sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah ieu keur carita hal heula deuk ngaroba hal tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna matak nafsu lah diopedan heula ye atuh aya nu deuk diasupkeun sangu mah ulah neuleuh mejana ulah neuleuh korsina ulah neuleuh restoranana atuh asal aya sangu bae geus bae warteg ulah hina warteg mah harideung jelema ge ieu restoran ulah kunaon emang pelayanan deuleuh Gusti lalaki terasa mah waduh neng aya teh nu rumbe aya di deuleuh urang bagus kunaon bikang nama kolot
barang rek lewat nelayan di dia kelas urang nu kos kieu mantap kakarak datang doang nangis aya nu mawa kos kitu teh tah buku di hareup teh make pulpen ieu na beureum maju sadieu ka dieu ka handap pingpina putih ieu kelas urang ye cek kana teh silakan Pak minumnya mau apa Pak aduh kelas tinggal kelas di dunia mah naik urang teh tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa naik ke kelas naik ke nomor 1 dunia mah luhur jelema kabeh memandang istimewa menurut Allah jauh makin jauh sebabna menghargai urang ka diri urang tah ku penghargaan urang ka diri urang sakumaha urang menghargai diri urang berarti urang teh aya berarti diri orang mulia dimulyakeun ku urang sorangan dipapantes ku baju nu mahal dipapantes ku kendaraan nu mahal dipapantes ku restoran dahareun anu mahal Allah berarti tersita coceng teteh ka hak Allah sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake ka resep sarian Allah baju teh kendaraan teh dahareun teh jauh Gusti Allah mulai salat urang Allahu akbar eta polpo mah ieuna non lampuna tukangna bagus hebat teh eta nu kuari mah aduh dibandingkeun jeung Mercy bagusan polpo Mercy ge bagus sebenarnya mas waduh eta nu kuari teh naon Hyundai bagus teh kos Alphard bae gede deui sabaranya hargana di mana eta sih juit sabaraha poe eta teh urang ngamun meulihnya pan keur salat sih aya transaksian segala datang ke mana ngahargaan diri urang ngahargakeun diri urang nah iyalah etalah pangkat urang di dinya Allah datang ka leutik teu kadeulean ku terlalu menghargai urang ka diri urang nah dina ilmu tarekat teh supaya diri urang ulah dihargakeun ku urang sepelekeun awak urang akurkeun jeung tai kotok akurkeun jeung tai embe akurkeun jeung kocomberan nu matak diciduhan tiis bae diciduhan urang siap barang di dalam nu ciduhanna gadis bari senyum mantap tenang lagi cek urang teh aduh tak ieu teh ngahargakeun urang ka diri urang eta lah hijab nu matak ngeunaheun jasa ge salat ngeunaheun jasa Allahu akbar eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat ngeunaheun salat teh Allahu akbar geus ulah make usolli ka ditu mah usolli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri eta mah kos kitu mah salat sapinah eta mah salat sapinah tah mah geus mulai tingke zuhur geus ulah usolli aya jadi Muhammadiyah sana ieu tarekat lain ada lain surah lain jadi Muhammadiyah kajajaden deh ulah urang mah keur syariat mah syariat biasa usolli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkat atuh emang geus jeung Allah bae atuh datang ka dieu Allahu akbar geus teu make Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat bar teu gitu atuh sanajan di kitu-kitu ge urang di Allahu akbarkeun we hese bae teu kena lain makomna encan boga hal can boga makom hese cak kiai cenah kudu disakaligus Allahu akbar tungtungna mah ai salat aing jadi tantenya japan kuduna mah jipan isa aing Allahu akbar Allah nu agung balik deui lah Allah sejak kaula pugus kos kitu mah eta teh salat jelema TK ulah balik deui Allahu akbar jadi tantenya tungtungna masih utek-utekan di dinya aduh mantap ai lain makomna mah biasa bae heulanan biasa bae urang ngagelegerkeun usolli siap dan hari incan datang ka makomna mah tetep hese bae mata ieu keur carita gitu menang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya ieu mah saeutik-saeutik bae teu kudu kikituan heuran ieu bae tah meminimalis
ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang. Panjelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah. Aya jelema susah aju asa kasinggung. Pah sia. Ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia pugunya nana gadahar hese. Ngomong dibeli hulu sia. Pan aya nu sugih onam sia betatang beteteng di hareupeun aing. Sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong sia ku aing. Mejeuna kan nu sugih mah sakalian sombong. Ieu mah pugunya na ge isuk dahar sore henteu. Aja jana kurang diharga goblok sia tengah hargaan ka aing dibeli jeung hulu sia sia ku aing. Pugunya na minum ge hese. Mana teu takabur mah kos kitu tah. Ulah terlalu menghargai diri urang gerage. Setik bae setik. Mentak carana cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Syabdul Qadir mun urang meuli baju ieu sabaraha hargana 300 nu ieu 200 bae. Tah kos kitu teh deuk mulai gedeketan berarti Allah. Mun ditanya kunaon emang eta nu mantak 300 kana 200 ulah kieu oh duitna aduh aing deui eta mah tabaraha berarti tah mah nafsuna mah tetep lain kitu atuh ieu mah nu kunaon eta nu mantak teu izin lah ka Gusti Allah teu pantes ja awak urang mah kos kieu mah nya make nu mahal-mahal ieu bae tah bagus tah ngadeukeutan tah Gusti Allah trek kitu tah rumus tarekat teh kos kitu rumus hakikat tarekat melalui hakikat terhadap hakikat teh Allah ngadeukeutan teh aya deui meuli baju ieu sabaraha ieu ieu mah 150 nu ieu mah 200 tah nu 150 bae 3 atuh sarua atuh aleuyan jana bebeja ka pamajikanna ieu mah 200 teh meuli ngabeulina ngan hiji anu 150 mah kabeulina 3 banding ieu mah nya leuwih lobanya tuh atuh bloon teh mah bloon kana sarua ieu lain kitu turun tina 200 kana hareup 150 emang teu aya deui kitu duit aya mah ayangan lah teu kudu nu mahal-mahal ja awak urang mah kos kieu ieu pejabat lain urang mah profesor lain insinyur lain jauna sapira di masjid ka imah di masjid ka tah kan bagus tah kadengena ge ngeunaheun kan kana hate sedep kadengena aja cak pamajikan ai teu kapake mah duitna ka dieu tuh jang kula pan hinak deui bae ka urang hideuk noreka teh hese jasa nya jeung urang nya jeung pamajikan sararial jasa. Aing kudu mah lain kitu pan, dibikeun ka pamajikan. Tah, geus. Aing jang kakak, henteu kalau aing mah ngesieun ka Allah bae, ka hayang menta ka sia. Sak pamajikan ribet dibare mah dibere ngeuk dicokot deui. Hese, kos kitu teh hese lain lalagan tah. Turunkeun. Geus, ieu sabareu teh 150 nu ieu mah ngan 70 bae. Kunaon emang terlalu menghargai diri. Geus beuki deukeut Gusti Allah. Deukeut Gusti Allah. Dahar di restoran itu bagus teuing teu bagus urang mah teu sapira urang eta bae tadi dah itu ge bagus teuing eta bae tadi nya teh mah warteg heus malah teh sangu-sangu keneh ja warteg ge itu cak pamajikan dasar pelit bener lah tungtung mah geus ka haji di dinya ulah mah di ditu pan misah jeung pamajikan aing gara-gara nasaup jadi misah ya hese jasa hirup lu bantaknya ulah ketergantungan satungtung aya ketergantungan piceun ketergantungan anak urang kayak tergantung ke pamajikan ieu pamajikan berarti henteu mawaan ke akhirat teu mawaan deukeut ka Gusti Allah ketergantungan urang ka pamajikan serahkeun pamajikan kumaha hayangna geus ente anak-anak situ ai penting mah biasa ngahiji ieu urusan kos karari itu tah geus pokona mah sakadek nente pokona aja teu bisa diatur sebab naon lu mau dituturkeun bae urang ngajauhan ya aing Gusti Allah anak teh teu bisa nuturkeun urang kok kadaanan hudang ti peuting atuh salat telanan geus sakali dua kali tilu kali lantaran urang puyeng ku anak bae pasrahkeun ka Gusti Allah sabodo sia aing geus ngadidik ka sia aing deuk ngayakeun diri aing hayang deukeut jeung Gusti Allah kudu siap kos kitu norekat kudu siap jasa kos gitu jadi nu mantak loba nu teu ngurusan anak kadeleuna teu ngurusan anak geus ngan teu bisa kadena ala kadar bae sebab naon ieu hate ieu bahaya pasrahkeun ka Gusti tawakkaltu Allah tah eta teh pakaian geus diminimalkeun ku urang kendaraan geus diminimal lagi mah barang jadi kiai ngagedean mobilna ge jadi ngabagusan bener pun jadi berarti gak jauhan yang Gusti Allah teh kos kitu teh
ieu mah keur carita teu bisa hate ai bisa masalah. Bisa mah masalah. Gus Dur teh mobilna BMW di jerona teh korsina ngan saukur opataneun sok itu gedena BMW opatan. Lantaran nyana jangan ngajojor di jero, bo mah nya kos gitu tapi pan wali. Keur carita sompralna bukti nyatana di zarahan. Lamun lain wali moal bisa di zarahan, embung urang boro-boro ka Gus Dur, ka Abah urang ge teu hayang urang zarah. Iya, di sisi dari Gus Dur loba maka embung urang zarah. Tapi kan di zarahan pan geus kurang dibahas ketika aya seorang ulama, ketika aya seorang manusia maot urang hayang zarah kadinya lain sembarangan aya naonan di dirina. Ternyata begitu dibuka utuh tanda kewalian. Nah, aya imah keur carita urang keur lalagaan bae layaripul wali ilallah imah keur carita lalagaan bae. Eta pan di duniana nya presiden, nya mobilna BMW gede deui. Kadang-kadang naik Alphard nya nama, kadang-kadang naik Baby Ben deui. Aduh, aju main hotel bae pan deui. Atuh urang ge meureun daek jadi wali kos kitu mah tah. Hayang urang ge wali tapi kos Gus Dur. Belum teh coba urang mah. Urang mah nu di deuleu kesenangan we hatenya na teu dikodok ku urang. Apa hayangeun nya naik mobil kendaraan gitu? Apa hayangeun hotel masuk? Eta mah kaayaan situasi bae mesti datang ke hotel anu lantaran meeting di anu, mesti datang ke hotel anu lantaran musyawarah di atu, mesti datang ke Senayan lantaran iku situasi teu hayangeun jelema. Ketika nyana kanyahoan teu hayangna dilengserkeun, mun dipertahankeun bisa, lantaran nyana teu hayang geus bae dipurgeun bae. Tuh. Nah, iyalah diminimalkan ke orang kuari mah. Segala rupa diminimalkan. Geus make bakiak teh setelah orang tafakur. Tina beli anu hargana 5 juta turun kuari teh. Kayeni atuh tina beli kayeni. Beli lalaki yeni turun ke sendal biasa ya turun deui ka Lili sendal merek Lili lain haji Lili turun deui ku ari mata asana luhur teuing make sendal Lili ge make sendal capit swallow luhur teuing swallow ge make buatan bojong make buatan bojong ge luhur teuing ku ari make bakiak terakhir tapi ku ari mah make bakiakna tasawuf jeung make bakiakna anu ngetren imah hayang sohor abeh pajar tasawuf atuh lain deui. Jadi eta kene barangna dipake ku sieu mah bener tasawuf setelah tafakur jeung muraqabah. Embung mahal teuing, embung bagus teuing, embung trek deui nu panghina-hinana adalah bakiak. Beda jeung urang meuli bakiak tah. Ayo nurutan kiai. Kiai ge sok make bakiak, urang ge make bakiak geus abeh pajar kiai urang ge abeh pajar pan, lain pan. Nah, eta mah lain deui. Ieu mah asli make bakiakna teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah, hayang darajat Allah. Nu ieu mah nurutan teu jadi nu ieu. Terjadi tak eta teh kos kitu beda teh. Ieu mah kiai mah make bajuna bagus tapi menang darajat indallah. Ieu mah make bajuna bagus tapi menang siksaan ti Gusti Allah. Belain deui. Naon? Hatena encan diturunkeun. Turunkeun coba hatena. Ieu keur carita hal angel keneh ieu. Ieu keur carita tak eta didinya kuncina tah. Ulah terlalu menghargai diri urang, datangkan dicoba ku urang. Andai kata batur ngomongkeun urang tiis bae urang mah. Sabang nu mantak marah ge pan aya harga. Si eta ngomongkeun aing, emang kumaha gitu? Aing budak teu ngahargaan ka aing. Goblok meureun pan aing harga aing mah miliaran. Jual coba ge awak aing. Eta teu ngahargaan ka awak, berarti ngahargai diri, jauh jeung Allah. Hayang deket jeung Allah, datang ka boga perasaan eueuh nanaonan. Contoh Kangjeng Nabi Ayub. Kumaha emang? Cak setan Gusti Ayub mah ibadah sote atuh bener bae hartanya nama jujung kelan salat ge tah mah hayang maju tanina buktikeun ku aing cek Gusti Allah janjana mah karena Allah buktikeun coba setan Gusti cak setan teh ya dibeulem hartana tek sugan robah Kangjeng Nabi Ayub teh Allahu Akbar cek Gusti Allah setan aya harta nu nyasa eueuh salat keneh henteu salat dah cak setan tamanya nama demi keluarga anak tamanya nama ngadoa ge jang anak yang keluarga lain jang Gusti tamah begitu Kangjeng Nabi Ayub keur nyantai anak ragag kabeh paeh kabeh kumaha tah Kangjeng Nabi Ayub Allahu Akbar setan ya cak Gusti Allah teh aya keneh anak nu nyasa masih kana ibadah teu masih dah
tamajang diri sorangan hayang sehat hayang bagus hayang hebat hayang kubatur pajar di istimewa ya buktikan ku aing sia cak bere borok sok wabeh awak Allahu Akbar Allah setan awakna geus kubak we rajit Gusti masih ibadah kayak Allah masih naon deui jaheunya jaheunya jadi geus dileungitkeun harta leungit anak leungit awak leungit tinggal qalbu doang Allah robatan teh henteu naon eta mata teu menghargai harta jelaskeun bahwa wal narji ila ma kunna bisadadihi minal isyarah urang babalik deui gerakana pembahasan nu urang kuari keur nyorang kana pembahasanana nyaeta tina isyarah dina bahasa jurumiyah horenganan bisa dipake isyarah kana ilmu hakikat amari kakarak nyaritakeun bab doang yakni babul hal al halu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat kos kitu mah pengajian budak kakarak mondok mah ja zaidun rokiban rokibul farasa musarrajan lagi itu Abdullah rokiban wa mas bazalika trek geus sakitu beres orok bawa gaji kos gitu ieu mah geura al-halu huwal ismu ternyata isyarahna hal eta al-wasul fadlah sifat anu fadlah nu mentak disebut fadlah lantaran sifat eta mah pamer ti Gusti Allah jeung malulu kurnia lil muridin as-sairin bagi jelema anu ngarepkeun usul ka Allah nyukcruk jalur mapai tapat para salafus sholihin anu ku Gusti Allah ditaekeun min halin ila halin wa min maqamin ila maqamin lain nang urang nang Allah naik urang mah teu daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu leumpang urang moal diangkat jadi wali urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali sebab naon sebab aya ikhtiar satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan guguli bedan naon kitu ngaranna bubulik bekan dina syariat bae pan urang naik tah kana hakikat teh ngaleungitkeun ikhtiar teu bisa urang ngaleungitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara ngaleungitkeun ikhtiar jadi ikhtiaran ge ku urang kuari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah mah ikhtiar urang tinggal ikhtiar susah lain urang ikhtiar hayang cager ja hakikatna mah cager teh nang ti Allah ai ku Gusti Allah teu dicagerkeun mah ikhtiar tinggal ikhtiar urang teh weuna naonan mun kurang diamati mangan teu meunang langsung notog urang ninggalkeun ikhtiar urang balik ngaji di dieu tek bae datang ka ieu mah ka bulan tapan teu muka warung lah sajan muka warung ga ku Allah henteu disusahkeun mah susah bae terus kumaha Allah bae pun jadi kieu ieu ka haji bareng balik ngaji di Cilongok jadi kieu ieu wah sana lain deui ka atuh geura dahar lah sanajan dahar ga ku Allah henteu disebutkeun mah sebuah bae tanaga mati Allah lah geus moal dahar wah asana ieu mah ieu asana ieu ka dapur geus eueuh beas lah geus teu kudu beas pasrahkeun ka Allah bae je pan jadi kieu ye wah tah lain kitu metakeunana lain kitu jadi urang teh kudu nyaho di awak urang teh aya nafsu teh kapan kudu dituturkeun ku urang hakna nu lain hakna kudu dipicen awal neuk micen ikhtiar nafsu aya urang contoh nafsu dahar
nafsu nginum nafsu sare eta teh kapan kudu dibere kudu dicumponan hak nafsu cak Kangjeng Nabi teh kudu dicumponan sesuai jeung hak-hakna atuh bikeun atil haqqa kula dihakin bere kula dihakin haqqah urang ieu lapar aya hak lapar dahar nafsu dahar cumponan hakna lantaran urang lamun teu nyumponan hakna cek syariat pae sebab kekuatan urang ieu adalah melalui eta cek syariat heula cumponan hak nafsu dahar ulah sote kalazatan jeung kangeunahanana sesenangan dahar tuh sia de urang hayang nginum dahaga lah ulah nginum cenah eta saupa tuh modar sia ngewe bisa di dinya hak nginum dahaga di dieu sok cumponan eta lantaran dahaga boga hak ati kullah hakin lihaqah hok geura bikeun supaya ulah dahaga nu diulahkeun sote luar daripada kepentingan dahaga enakanana talazulna sesenanganana istimana tamatuna ta eta nu ulahna jadi aya dua setiap urang dahar aya dua didinya aya hak dahar aya sesenangan nginum aya hak nginum aya sesenangan pakaian aya hak pakaian aya sesenanganana pamajikan aya hak pamajikan urang teh biologi pan urang teh atuh ye atuh teu sare-sare jeung pamajikan mondoyot nah eta teh kabogaan hak ngan eta sesenangan leuleuyihna nu teu meunang mantak diatur adab-adabna jadi lain berarti nafsu lain dieukeun dibunuh teu meunang diatur nafsu teh nah mantak supaya urang bari dahar ge inget bae ka Gusti Allah hiji ulah sesenangan dina daharna ulah enakan dina daharna ieu menyumponan hak dahar awak mun teu make sangu nisbat ti Indonesia leuleus niatan jang ibadah fikih keneh tah wari praktekna melalui adab ilmu tasawuf satungtung urang dahar teh ya inget bae ka Gusti Allah urangna ti Allah ku Allah ka Allah inilah dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat eta teh rumus tasawuf eta dipake kutang korak Golkar eta rumus tasawuf eta dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat teh podol sero ieu teh ti Allah ku Allah ka Allah tah kos kitu terus urang emang teu ngomong eta sangu ngomong sangu teh urang mun ngadenge mah ngomong kula ieu deuk di dahar jang naon maksud maneh dahar kapakur jadi urang teh bari dahar teh temen sakira-kira henteu bakal dijadikeun kakuatan macak sangu teh beuh atuh kula memubah ieu urusanana kabangpaatan naon nu diasupkeun ka jero beuteung atuh lah tah ngomong setiap urang dahar teh tah sangu ngagerokeun urang lauk ngagerokeun urang nanya ka urang teh pake aing ibadah sebab aing diciptakeun ka Gusti Allah teh lain ngan sakadar heureureuyan lain cak sangu cak lauk cak cai kabeh ngan urang teu bisa ngadenge hungkul lantaran hijabna pohara jasa nah tak eta urang kos kikituan kos tak eta teh ngaranna hal itu jadi hal nyaritakeun hal berangkat urang tina dahar aya hal mulai geus ko beda daharna tinu sejen eta ngaranna hal wasful fadlah nu tadina mah biasa ku ari mah ku Gusti Allah ditaekeun derajat urang ti hal kana hal tina hal biasa kana hal nu lain biasa tina hiji makom kana makom nu lain biasa mulai urang tina dahar tina nginum tina pake tina sare terus sare lamun henteu tunduh ulah sok dikedeng-kedengkeun sanggeusna tunduh ge ulah ngedeng dina kasur anu bagus cukup bae ngampar di handap mantak ahli tarekat mah ahli tasawuf di masjid ge bari nundutan bae keur ngaji ge hees bae nyaho tarekat nyaho ahli setan teh mah eta kos kitu lantaran daun lantaran izin ka Gusti Allah izin
urang neuleuh spring bed, neuleuh kasur terlalu mewah. Ingat urang ka kuburan, di kuburan mah eueuh ampar-ampar acan. Teu pantes jeung teu layak awak urang. Can boga makom, can boga darajat, monggo Allah dingeunah-ngeunahkeun ngahormat ka awak urang, memuji ka awak urang. Urang teh terlalu menghormat awak urang, ngajauhan urang jeung Gusti Allah. Urang deket jeung Gusti Allah teh kubaha urangna Allah nama aja selalu deket ka urang. Tinggal urangna wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahasa Gusti Allah aing mah deket bae, adapun sia ka aing terserah sia. Setungtung urang terlalu menghormati ka awak urang, na ieu teh makin jauh urang. Begitu urang dek make sapatu, dek make sendal teh layak, asana aing mah make sendal nu jore sebab pan aing mah ustad. Aing mah pan kiai. Eta tah jarak eta lah nu ngajauhkeun antara diri urang jeung Gusti Allah. Begitu orang dek make baju itu pantes orang mapan mulia. Masa DPR pakai baju nakos gitu, batik dong. Woi, itu pantes itu make batik mah. Etalah jarak nu ngajauhkeun antara urang jeung Gusti Allah. Lantaran urang kurang menghargai Gusti Allah, terlalu menghargai diri sehingga dimahal-mahal diriku urang sorangan. Etalah urang tak keur ngajauhkeun ka diri urang ka Gusti Allah. Datang ke mana orang menghargai diri orang, didinya letak makom ngajauhan orang ka Gusti Allah. Numantak ai satung can bisa mah can bisa eta ngajauhan urang make samarenda. Secara lahiriah mah mantep jasa, horeng secara batiniah mah ngajauhan urang, ngajauhkeun diri urang jeung Gusti Allah ku gara-gara samarenda jauh urang jeung Gusti Allah. Sebab naon? Urang kurang menghargai Gusti Allah, menghargai ka diri urang di pakaian samarenda abeh necis. Mecis sebaraya hargana baju ieu mah 100.000, aya ieu mah 200.000, beda kok beda. Ieu mah dipakeun ngeunaheun, mulai dina benak hati urang teh pantes awak aing mah make nu 300.000, hiji mah leuleus, kadua ngeunaheun jeung asana dideuleuna, tah aya bahasa dideuleuna, karasa ngeunah jeung dideuleuna ngeunah. Berarti kan urang menghargai diri urang. Jadi berarti diangkat ku urang sorangan melalui pakaian anu bagus. Eta teh cek zahir kos kitu, batin mah jauh jasa urang jeung Gusti Allah. Kahalangan ku perasaan terlalu menghargai diri urang. Ka urang menghargai urang. Jadi supaya urang teh hargaan, cak urang hargaan ulah di mahal-mahal awak urang. Semakin teh di mahal-mahal awak urang, semakin deket urang jeung Gusti Allah. Semakin tadi mahal-mahal, semakin deket. Semakin deket jasa. Geus teu dianggap awak urang deket jasa. Nu mantak urang teh ngahiji jeung Gusti Allah. Ngahiji teh bahasa teh teu meunang urang diceramahkeun bahasa kos kitu lamun lain keur ngaji dina bab tasawuf teu meunang. Aya bahasa ngahiji pan ai urang mah makhluk, pan Gusti mah khaliq. Masa makhluk jeung khaliq kudu ngahiji pan mukhalafah lil hawadis. Nah, dek dibawa ka dia, sasar sia guru. Mata guru tarekat mah loba nu disasar-sasar. Teu meunang teh urang nyeramahkeun kos kitu lamun encan lihe, can nyaho jeung can boga perasaan. Teu meunang lamun lain dina keur ngaji kitabna. Teu meunang ngahaja-haja. Urang ceramah muludan, carita syariat muludan eprak nyaritakeun manunggaling. Saya sudah tidak bisa dipisahkan dengan si doi. Perasaan saya dengan perasaan dia sudah menyatu. Walaupun dia ada di Cikupa, tetap perasaan menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Janji sehidup semati. Gombal teteh. Bohong teteh. Eta kan perasaan eta tah kuari di ka Gusti Allah keun. Eta mah kan kasih sarwiti tah kos kitu mah. Kuari di ka Allah keun rasa ngahiji jeung Gusti Allah. Manunggal berarti ndek kumaha ngomongna mantak bahasana wahdatil wujud sasar lamun dipidatokeun sasar wahdatil wujud teh lamun ku urang endek dibikeun ka jelema anu lain encan wayah jasana jan ku kumaha ge waliullah mah wahdatil wujud ngan paham wahdatil wujud teu meunang dibikeun sambarangan nu mantak ngabahasakeun torekat di anu eta kan mengarah kana wahdatil wujud teu meunang nyebutkeun torekat bahaya cilaka sia saha guruna kuari batak si hade guruna ieu kudu nu mursyid. Oh alhamdulillah cenah kula geus ijazah torekat tamat cenah sabaraha saminggu
sakaliguskeun bae lah di fotokopi eta na ge. Ya. Torekat si kos gitu, tama ngaji amil kos gitu mah atau surat undang. Teu bisa torekat bajalin kos ditata supaya leungit perasaan sorangan. Mantap kudu boga guru nanti anu paham hawa nafsu. Geus ieu nafsuna dina pakaian, guru nyahoeun. Pakaian mana ieu nu kudu diucutan nafsu pakaian. Ieu nafsuna nafsu dahar, nafsu daharna nu kudu diucutan. Supaya dahar teh ngan sakadar hakna doang. Ieu mah ieu nafsuna nafsu kendaraanna nu kudu diolah ku guru teh kos kitu. Ieu mah nundutan bae keur ngaji ge. Nah iya. Nah iya ya, sia mah geus naek cek guruna. Aing ge sok nundutan bae. Berarti geus turun ka sia ya kuari. Saya takos kitu tah. Ieu keur carita gambaran-gambaran bae. Jadi lain sambarangan noregat tah eta teh keur carita hal ndek menempuh beda cek di dieu al halu teh ya. Hal teh ya wal ismu teh al wasul fadlah li adahu muhabatun tak eta teh pameret ti Gusti Allah. Nah ieu henteu sembarangan dibere ku Gusti Allah lamun henteu urangna berangkat atuh urangna ke dibere. Nu teu berangkat mah teu dibere, aya ge jarang, disebut murad teh jarang ya tetep murid. Henteu 1000 hiji nu dimurad ku Gusti Allah, tetep murid. Lantaran naon hesen mentak wali murad mah teu bisa ngagurukeun ngamuridkeun ka batur teu nyahoeun nya nama datang diangkat bae kan ku Gusti Allah. Diangkat ku Gusti Allah emang dikehendaki Gusti Allah trak jadi bae wali. Hese nya deuk ti mana mimitianana hese. Tapi nu murid ieu nu ngamuridkeun ka dia wali anu murid nu engke bisa ngamuridkeun deui ulah kitu kieu tak kudu dileureula nafsu nu manana ieu teh nafsu pakaian ieu pakaian cak guruna teh pakaianana ieu lain sakadar hak make pakaian pan hak make pakaian mah nutupan aurat bagusna ta eta anu bakal jadi siksa langsung lain maksudnya disiksa heulanan sementara mah ngahalangan diri manehna jeung Gusti Allah kahalangan ku bagusna lantaran nyana menghargai dirinya supaya bagus tak eta kos kitu tah tak eta piceundan heula beda jeung kieu lamun kitu mah nyana mah teu hayangan boga anu bagus lain deui sebab jana mah pan teu usaha cicing bae aya bae nu mawakeun teu nyaho bagus teu nyaho jore. Ya mah pang makekeun bae eta misalna bib ka bib rozak. Ternyata jore. Ya mah kiai pang makekeun bae abdi mah hayang bil berkah bae. Oh geus atuh geus. Teu nanyakeun sabaraha, teu nanyakeun kumaha geus dipake bae teu jauheun dirinya bahwa eta teh bagus. Atawa ieu mah emang aya ge nu bagus. Henteu naon teu hayang bagus teh. Ieu mah ngan sakadar aya jelema nu mere adek dipake bae inti nama nyumponan hakna make naon nutupan aurat jeung adab. Beres geus ka dituna geus teu boga perasaan teu boga teu boga maksud jeung bagusna jeung sesenanganana sakadar nutupan hakna pakaian masalah apa kos kitu mah urang boga kendaraanana jore kuari ngahaja ieu mengamulyakeun diri urang asa teu pantes aing mah aing kudu naik angkot bae mah pan aing mah luhur derajatna geus teh datang ka luhur tangkal kalapa ieu wasa ragag bisa ya asana ieu teu pantes aing mah naik angkot mah atawa naik Avanza jore teh kos kitu mah minimal Fortuner. Eta ngamulyakeun diri urang, ngahargakeun diri urang tina Avanza ka Fortuner jauh teh jeung Gusti Allah. Jauh teh jeung Gusti Allah. Geus boga Fortuner teh teu bagus yo mendingan Polpo. Bagus Polpo nu anyar teh dempok sakumaha urang Karawang. Insyaallah ngagideugna hebat dasar. Lamun aya gejlugan teh nyoy pan aya mobil nu di mah urang mah hulu ka luhur ngancul ka luhur aya teh mah kadeu lain di nyoy ya kumaha harga atuh naon ge nah berarti kan orang mending meuli Polpo bae menghargai diri tina Avanza ka Fortuner jauh Gusti Allah meureunanan aya bangsa sekitar samarhalah mah tidak Fortuner ka Polpo wow tabati masri ka magrib jauh beda jeung kieu di mah pang makekeun bae cenah kiai kula boga bilik manya ge hayang saudara teh babil barokah bae cenah kula mah ieu teh mere teh pang makekeun ku kiai parenti ngaji parenti naon kitu ngaranna ziarah dan lain sebagainya masalah
henteu dihayangan ku urang, henteu dimaksud ngamulyakeun diri urang. Ayana kos kitu jeung boga perasaan Avanza, Kijang, Fortuner jeung Polpo akur bae teu masalah. Jadi tinggal kumaha hate urang menghargai apa henteu urang ka diri urang. Satungtung urang menghargai urang berarti harga Allah kurang. Tadi dia bulak-biluk da ieu hal ieu siga da ieu. Satungtung urang menghargai diri urang, harga Gusti Allah di diri urang kurang ku penghargaan urang ka diri urang. Kumaha teh sih ngomongnya? Tuh, kan gitu eta lah nu ngajauhkeun hijab eta. Ikeur carita di kendaraan, carita di pakaian, carita di dahar. Urang naik mobil lapar ya beuteung geus aya hak tah. Hak kudu dicumponan ye. Yuk tadi dia baik. Warteg mah tuh. Kunaon emang? Atuh teu pantes urang mah luhur derajat. Ieu mun diomongkeun kan kos kitu tah. Mun diomong ulah di warteg atuh, tong warung Tegal. Beres tah mah tuh. Tetangga aing ge aya urang Brebes. Urang Tegal. Ulah. Mana tuh teh. Lah kurang bagus sama restoran anak kos gitu. Dek dahar dengan restoran nu bagus, emang nu dek diasupkeun kursi. Emang nu diasupkeun meja. Pan sangu nu diasupkeun lagi. Tah menghargai urang ka diri urang, sakumaha jauh urang jeung Gusti Allah. Ieu keur carita hal heula heuh. Dek ngarobah hal, tina nafsu ieu teh mimitina berangkatna. Matak nafsu lah diopedan heula. Ye, atuh anu deuk diasupkeun sangu mah, ulah neuleuh mejana, ulah neuleuh korsina, ulah neuleuh restoranana atuh. Asal aya sangu bae. Geus bae, warteg ulah. Hina warteg mah harideung jelema ge. Ieu restoran. Ah, ulah. Kunaon emang pelayanan deuleuh Gusti lalaki terasa bae mah. Waduh. Neng aya teh nu rumbe. Iya. Di deuleuh urang. Ah, bagus kunaon? Bikang nama kolot. Wah. Barang rek lewat. Iya. Ieu naon ieu? Ieu mah nelayan. Iya, di dieu kelas urang nu kos kieu mah. Mantep. Kakarak datang doang nangis aya nu mawa kos kitu teh tah buku di hareup teh make pulpen. Ieu na beureum. Maju sa dieu ka dieu ka handap pingpina putih. Ieu kelas urang ieu. Silakan Pak. Minumnya mau apa Pak? Aduh. Kelas tinggal kelas. Di dunia mah naik urang teh. Tina kelas warteg naik ke kelas restoran biasa, naik ke nomor 1. Dunia mah luhur. Jelema kabeh memandang, oh istimewa. Menurut Allah jauh. Makin jauh. Sebabna menghargai urang ka diri urang. Tah ku penghargaan urang ka diri urang, sakumaha urang menghargai diri urang, berarti urang teh aya, berarti diri urang mulya, dimulyakeun ku urang sorangan, dipapantes ku baju nu mahal, dipapantes ku kendaraan nu mahal, dipapantes ku restoran dahareun anu mahal. Allah berarti tersita coceng teteh ka hak Allah. Sebab di jero hate urang aya nu dipake ka cinta jeung pake ka resep sarian Allah. Baju teh, kendaraan teh, dahareun teh. Jauh Gusti Allah. Mulai sholat orang Allahu Akbar. Beuh. Eta polpo mah ieuna non lampuna tukangna bagus. Hebat teh eta nu kuari mah. Aduh dibandingkeun jeung Mercy bagusan polpo. Mercy ge bagus sebenarnya Mas. Waduh, eta nu kuari teh naon Hyundai. Bagus teh kos Alphard bae gede deui, sabaranya hargana. Di mana eta sih eta sabaraha poe eta teh urang ngamun meulihnya. Pan keur salat sih aya transaksian segala. Datang ka mana ngahargaan diri urang, ngahargakeun diri urang. Nah ieulah eta lah pangkat urang di dinya. Allah datang ka leutik teu kadeuleuan ku terlalu menghargai urang ka diri urang. Nah dina ilmu tarekat teh supaya diri urang ulah dihargakeun ku urang. Sepelekeun awak urang, akurkeun jeung tai kotok, akurkeun jeung tai embe, akurkeun jeung kocomberan. Nu matak diciduhan tiis bae. Tiis bae diciduhan urang. Cuh, siap barang di dalam nu ciduhanna gadis bari senyum mantap. Tenang, lagi cek urang teh. Aduh. Tak ieu teh ngahargakeun urang ka diri urang eta lah hijab. Nu matak ngeunaheun jasa ge salat, ngeunaheun jasa Allahu Akbar. Allah
Allahu akbar nanaon di jero hate ngan Allah doang atuh nikmat ngeunaheun salat teh Allahu akbar geus ulah make usolli ka ditu mah usolli teh salat kaula berarti nyana teh ngaku aya diri eta mah kos kitu mah salat sapinah mah salat sapinah tah mah geus mulai tingke zuhur geus ulah usolli aya jadi Muhammadiyah sana ieu tarekat lain aja lain sudah lain jadi Muhammadiyah kajajaden deh ulah urang mah keur syariat mah syariat biasa usolli mah keur dongeng jelema nu luhur pangkat atuh emang geus jeung Allah bae atuh datang ka dieu Allahu akbar geus teu make Allah sejak kaula salat zuhur 4 rakaat bar teu gitu atuh sanajan di kitu-kitu ge urang di Allahu akbarkeun we hese bae teu kena lain pakom lain makomna encan boga hal can boga makom hese cak kiai cenah kudu disakaligus keun Allahu akbar tungtungna mah ai salat aing jadi tantenya japan kuduna mah jipan isa aing Allahu akbar Allah nu agung balik deui lah Allah sejak kaula pugus kos kitu mah eta teh salat jelema TK ulah balik deui Allahu akbar jadi tantenya tungtungna masih utek-utekan di dinya tapi mantap ai lain makomna mah biasa bae heulanan biasa bae urang ngagelegerkeun usolli siap dan hari incan datang ka makomna mah tetep hese bae mata ieu keur carita geus teu meunang diseriuskeun lantaran ditiru engke bakalna asal ditiru urang robah engke urang teh encan datang ka dinya geus nurutan di dinya bahaya ieu mah saetik-saetik bae teu kudu kikituan heuran ieu bae tah meminimalis ulah keterlaluan urang ngahargakeun diri urang panjelema anu ngahargakeun diri mah mending nu sugih nu susah ieu mah aya jelema susah aju asa kasinggung pasya ku aing manang-manang dibeli sia ku aing hulu sia pugunya nana ge dahar hese ngomong dibeli hulu sia pan aya nu sugih onam sia petatang peteteng di hareupeun aing sia jeung pakaian sia jeung imah sia diborong sia ku aing mejeuna kan nu sugih mah sakalian sombong ieu mah pugunya nana ge isuk dahar sore henteu aju jana kurang diharga goblok sia teu ngahargaan ka aing dibeli jeung hulu sia ku aing pugunya na minum ge hese mana teu takabur mah kos kitu tah ulah terlalu menghargai diri urang gerage setik mantak carana cek Imam Ghazali sarua jeung Tuan Abdul Qadir mun urang meuli baju ieu sabaraha hargana 300 nu ieu 200 bae tah kos kitu teh deuk mulai gedeketan berarti Allah mun ditanya kunaon emang eta nu mantak 300 kana 200 ulah kieu duitna atuh lain deui tah mah tah berarti tah mah nafsuna mah tetep lain kitu atuh ieu mah nu kunaon eta nu mantak itu izin lah ka Gusti Allah teu pantes ja awak urang mah kos kieu mah nya make nu mahal-mahal ieu bae tah bagus tah ngadeukeutan tah Gusti Allah trek kitu tah rumus tarekat teh kos kitu rumus hakikat tarekat melalui hakikat terhadap hakikat teh Allah ngadeukeutan teh aya deui meuli baju ieu sabaraha ieu ieu mah 150 nu ieu mah 200 tah nu 150 bae 3 atuh sarua atuh aleuyan jana bebeja ka pamajikanna ieu mah 200 teh meuli ngabeulina ngan hiji aya nu 150 mah kabeulina 3 banding ieu mah nya leuwih lobanya tuh atuh bloon teh mah bloon kene sarua ieu lain kitu turun tina 200 kana hareup 150 emang teu aya deui kitu duit aya mah aya ngan lah teu kudu nu mahal-mahal ja awak urang mah kos kieu ieu pejabat lain urang mah profesor lain insinyur lain jeung urang sapira di masjid ka imah di masjid ka tah kan bagus tah kadengena ge ngeunaheun kan kana hate sedep kadengena aja cak pamajikan ai teu kapake mah duitna ka dieu tuh jang kula pan hinak deui bae ka urang hideuk norekat teh hese jasa nya jeung urang nya jeung pamajikan sararial jasa ai kudu mah lain kitu pan dibikeun ka pamajikan tah geus ai jang kakak henteu kalau aing mah ngeuseun ka Allah bae ka hayang menta ka sia sak pamajikan ribet dibare mah dibere ngedeuk dicokot deui hese kos kitu teh hese lain lalagan tah turunkeun geus ieu sabarti teh 150 nu ieu mah ngan 70 bae kunaon emang terlalu menghargai diri geus beuki deukeut Gusti Allah
deket Gusti Allah. Dah di restoran itu bagus teuing, teu bagus, urang mah teu sapira urang. Eta bae tadi. Dah itu ge bagus teuing. Eta bae tadi nya teh mah warteg geus bae teh sangu-sangu kene ja warteg ge. Itu cak pamajikan dasar pelit. Oh bener lah. Tungtung mah gas kahaji di dinya. Ulah mah di ditu, pan misah yang pamajikan. Aing gara-gara nasaup jadi misah ya. Ese jasa. Hirup lu bataknya ulah ketergantungan. Satungtung aya ketergantungan. Picen ketergantungan anak. Urang kayak tergantung ke pamajikan. Iya pamajikan berarti temawaan ke akhirat. Temawaan deket ka Gusti Allah. Ketergantungan urang ke pamajikan. Serahkeun pamajikan kumaha hayangna. Guys, ente anak-anak. Situ. Ai penting mah biasa ngahiji. Ieu urusan anak urusan kos karar itu tah. Gas, pokoknya masa kadek nente pokoknya aja itu bisa diatur. Sebab naon? Lu mau dituturkeun bae urang ngajauhan ya aing Gusti Allah. Anak teh teu bisa nuturkeun urang. Kok kadaanan hudang ti peuting mah atuh salat-salat telanan. Geus sakali, 2 kali, 3 kali lantaran urang puyeng ku anak bae. Pasrahkeun ka Gusti Allah sabodo sia aing geus ngadidik ka sia. Aing deuk ngayakeun diri aing hayang deket jeung Gusti Allah. Kudu siap kos kitu norekat. Kudu siap jasa kos gitu. Jadi numantak loba nu teu ngurusan anak. Kadeleuna teu ngurusan anak geus ngan teu bisa kadena ala kadar bae. Sebab naon? Ieu hate ieu bahaya ieu. Bahaya pasrahkeun ka Gusti tawakkaltu Allah. Tah eta teh pakaian geus diminimalkeun ku urang, kendaraan geus diminimal lagi mah barang jadi kiai ngagedean, mobilna ge jadi ngabagusan, bener pun. Jadi berarti gak jauhan yang Gusti Allah teh kos kitu teh. Ieu mah keur carita teu bisa hate, ai bisa mah masalah. Bisa mah masalah. Gus Dur teh mobilna BMW. Di jerona teh korsina ngan saukur opataneun, sok itu gedena BMW opatan. Lantaran nyana jangan ngajojor di jero, mah nya kos kitu tapi pan wali. Keur carita sompralna, bukti nyatana di zarahan. Lamun lain wali moal bisa dizarahan embung urang boro-boro ka Gus Dur ka abah urang ge teu hayang urang zarah. Iya di sisi dari Gus Dur loba makam embung urang zarah. Tapi kan di zarahan pan geus urang dibahas ketika aya seorang ulama, ketika aya seorang manusia maot urang hayang zarah ka dinya lain sembarangan aya naonan di dirina. Ternyata begitu dibuka utuh tanda kewalian. Nah, aya imah keur carita urang keur lalagaan bae layaripul wali ilallah imah keur carita lalagaan bae. Eta pan di duniana nya presiden, nya mobilna BMW gede deui. Kadang-kadang naik Alphard nya nama, kadang-kadang naik Baby Ben deui. Aduh, aju main hotel bae pan deui. Atuh urang ge meureun daek jadi wali kos kitu mah tah. Hayang urang ge wali tapi kos Gus Dur. Belum teh coba urang mah. Urang mah nu di deuleu kesenangan we hatenya na teu dikodok ku urang. Apa hayangeun nya naik mobil kendaraan gitu. Apa hayangeun hotel masuk. Eta mah kaayaan situasi bae mesti datang ke hotel anu lantaran meeting di anu, mesti datang ke hotel anu lantaran musyawarah di atuh, mesti datang ke Senayan lantaran iku situasi teu hayangeun jelema. Ketika nyana kanyahoan teu hayangna dilengserkeun, mun dipertahankeun bisa. Lantaran nyana teu hayang geus bae dipurgeun bae. Tuh. Nah, iyalah diminimalkan ke orang kuari mah. Segala rupa diminimalkan. Geus make bakiak teh setelah orang tafakur. Tina beli anu hargana 5 juta turun kuari teh. Kayeni atuh tina beli kayeni. Beli lalaki yeni turun ke sendal biasa ya turun deui ka Lili sendal merek Lili lain haji Lili turun deui ku ari mata asana luhur teuing make sendal Lili ge make sendal capit swallow luhur teuing swallow ge make buatan bojong make buatan bojong ge luhur teuing ku ari make bakiak terakhir tapi ku ari mah make bakiakna tasawuf jeung make bakiakna anu ngetren ieu mah hayang sohor abeh pajar tasawuf atuh lain deui. Jadi eta kele barangna dipake ku sieu mah bener tasawuf setelah tafakur jeung muraqabah. Embung mahal teuing, embung bagus teuing, embung trek deui nu panghina-hinana adalah bakiak. Beda jeung urang meuli bakiak tah. Ayo nurutan kiai. Kiai ge sok make bakiak, urang ge make bakiak geus abeh pajar kiai urang ge abeh pajar pan, lain pan.
Nah, eta mah lain deui, ieu mah asli make bakiakna teh ngahinakeun diri di hareupeun Allah, hayang darajat Allah. Nu ieu mah nurutan, teu jadi nu ieu. Teu jadi. Tah eta teh kos kitu beda tah. Ieu mah kiai mah make bajuna bagus, tapi menang darajat indallah. Ieu mah make bajuna bagus tapi menang siksaan ti Gusti Allah. Belain deui. Naon? Hatena encan diturunkeun. Turunkeun coba hatena. Ieu keur carita hal angel keneh ieu. Ieu keur carita tak eta didinya kuncina tah. Ulah terlalu menghargai diri urang, datangkan dicoba ku urang. Andai kata batur ngomongkeun urang tiis bae urang mah. Sabab nu mantak marah ge pan aya harga. Si eta ngomongkeun aing, emang kumaha gitu? Aing budak teu ngahargaan ka aing. Goblok meureun pan aing harga aing mah miliaran. Jual coba ge awak aing. Eta teu ngahargaan ka awak, berarti ngahargai diri, jauh jeung Allah. Hayang deket jeung Allah, datang ka boga perasaan eueuh nanaonan. Contoh Kangjeng Nabi Ayub. Kumaha emang? Cak setan Gusti Ayub mah ibadah sote atuh bener bae hartanya nama jujung kelan salat ge mah hayang maju tanina buktikeun ku aing cek Gusti Allah janjana mah karena Allah buktikeun coba setan Gusti cak setan teh ya dibeulem hartana tek sugan robah Kangjeng Nabi Ayub henteu Allahu akbar cek Gusti Allah setan aya harta nu nyasa eueuh salat keneh henteu salat dah cak setan tamanya nama demi keluarga anak tamanya nama ngadoa ge jang anak yang keluarga lain jang Gusti tamah begitu Kangjeng Nabi Ayub keur nyantai anak raga kabeh paeh kabeh kumaha tah Kangjeng Nabi Ayub Allahu akbar setan ya cak Gusti Allah teh aya keneh anak nu nyasa eueuh masih kana ibadah teu masih dah tamajang diri sorangan hayang sehat hayang bagus hayang hebat hayang kubatur pajar di istimewa ya buktikan ku aing sia cak bere buruk sok wabeh awak Allahu akbar Allah setan awakna geus kubak we rajit Gusti masih ibadah kayak Allah masih naon deui jaheunya jaheunya jadi geus dileungitkeun harta leungit anak leungit awak leungit tinggal qalbu doang Allah robatan teu henteu naon eta nu mantak teu menghargai harta jelaskeun bahwa wal narji ila ma kunna bisadadihi minal isyarah urang babalik deui gerakana pembahasan nu urang kuari keur nyorang kana pembahasanana nyaeta tina isyarah-isyarah dina bahasa jurumiyah horenganan bisa dipakai isyarah kana ilmu hakikat amari kakarak nyaritakeun bab doang yakni babul hal al halu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat kos kitu mah pengajian budak kakarak mondok mah ja zaidun rokiban rokibul farasa musarrajan lagi itu Abdullah rokiban wa mas badalika trek geus sakitu beres orok bawa ngaji kos gitu ieu mah geura al-halu huwal ismu ternyata isyarahna hal eta al-wasul fadlah sifat anu fadlah nu mentak disebut fadlah lantaran sifat eta mah pamer ti Gusti Allah jeung malulu kurnia lil muridin as-sairin bagi jelema anu ngarepkeun usul ka Allah nyukcruk jalur mapai tapat para salafus sholihin anu ku Gusti Allah ditaekeun min halin ila halin wa min maqamin ila maqamin lain nang urang nang Allah naekeun urang mah teu daya teu upaya lamun urang masih kene boga perasaan bahwa nu leumpang urang moal diangkat jadi wali urang lamun masih kene boga perasaan urang nu salat moal diangkat jadi wali sebab naon sebab aya ikhtiar satungtung urang ikhtiar berarti urang gagali bedan guguli bedan
non gitu ngaranna bubulik bekan dina syariat bae pan urang naik tah karena hakikat teh ngalengitkeun ikhtiar teu bisa urang ngalengitkeun ikhtiar kajen kumaha ge lamun eueuh cara-cara ngalengitkeun ikhtiar jadi ikhtiaran ge ku urang ku ari ye urang teh ikhtiar ari hakikatna mah janang Allah ieu urang ikhtiar hayang sugih ja ai hakikatna susah